kembang berang peuting sore sampai teh inget kabobogohan ge kajin lah teu boga kabogo ge nyawa ngondang beng ke kababaturan lah teu berang teu peuting ya ku aing disiraman bae nyampe ka gede nyampe ka kuari ye duh lah ku aing teu lelah di dia aing nyokot kembang hiji deui insyaallah ka mamanya. Deh, ieu budak kamarananya. Tumben ieu jam sakit canda ratang. Biasa nangis rame jam sakit. Wow. Aya kembang ya. Kembang sahainya. Bagus ya kembang. Oh iya ieu nu ngaranna kembang janda bodong. Boga sahainya. Kira-kira lamun dijual laku bara duit nya kembang koskinya. Aduh. Iya kembang dinya kuburik ih kos jubura Udin burik jubur Udin kos kieu persis biasa bedana jeung jubur si Udin mah dakian ieu mah aduh potong deui duh kembang sahayu nya kumaha aing ieu potong aduh wih mana ya nya keren deh aduh kan bikang lah apa nama keren kieu mah kuduna neangan bikang ya. Enggelis pujaan akang. Keren aing barolok lah. Mana ya bikang mah aing keren kieu kan aing neuleuy Euy, karung teh kotak. Keur naon sia? Wah, kabina-bina sia nyebut aing kos karung tai kotok. Cek mah aing ge aing panggantengan yo, sakolong meja. Tinggal hungeun sia masih. Perlu aing kada sia. Aduh. Jadi budak kamarana ya budak. Bang itu. Nyaho aing budak kamarana boa. Aing geus kita nungguan budak urusan di dieu. Kadang. Aisyah ka mana? Maya kacamata sagala. Ya eta buuk manin kulimis. Jika disiramku minyak sayur saliter. Sirik bae sia. Mejeng lah aing mah. Sugan bae aya we lewat. Pan sampe menele sia geneule aing heula pan tuh. Pan keren cenah. Neuletina naon tuh bikang ka sia. Bebegig. Banget jika kanang kotok can anggeus ge. Ai saki aing hara ganteng nak. Aing disebut kanang kotok can jadi. Setenya aing tadi dandan sampai berajam, 3 jam. Tuh, kan kada mantep nak, kada gerena. Beuh. Tuh, kan kada mantep nak, kada gerena. Beuh. Banget kos gitu ge lah. Aing geus sayang sebut kos naon tuh sia Diding. Ih, sia aing hada kos Kaperboy na kieu. Setenya hok kitu. Hah? Sia nyaon teh Kaperboy? Bener sia kos Kaperboy. Tapi sia kos Kaperboy majalah kabeulem. Atuh tutung meureun gambar aing na. Oh, emang tutung. Kos dangdan nu can diangkat 2 poe 2 peuting. Aji kembang naon ieu mat? Burik-burik nama kos banget sia ieu. Geus cicing ulah cekel-cekel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager ding. Ih, jaya mamang. Cager mang. Cager, acing cager. Cager mang. Aisyah kamana bae mat? Aing mah kamarin angguan di sawah 3 jam kos lentah sawah bae aing. Aisyah kamana bae? Harus laduk. Aing takut kana we dah. Hampura anu kateda, hapunten anu kasuhun. Soalna kamari gara-gara budak tah parebut kopi. Tah gara-gara masih cungkring si Udin. Aing jadi poho ka sia.
Ku parah si Amat, aturan aing balik gawe ku tangguhan ku abehan. Maha aing nangguhan di sawah. Oh iya mah hampura aja sekali dihampurai madang hampurai nya hampura. Naon mah naon. Orang ini di si Diding. Geus mandikan kebocan ding. Geus Mang. Bagus. Dian Mang, geus disabunan, geus disikatan, geus diberedonina nama seungit. Nah, Ding, kudu rajin di dieu mah. Kudu mandikeun kebo. Salat anu rajin, ulah ngalawan ka kolotnya. Sing rajin lah di dieu na. Heeh Mang, diding geus rek berubah. Bagus. Bung Bandung deui. Ulah Badung Aing lah. jadi jelema soleh, diding ge bener Mang. Sing rajin di dieu na. Heeh Mang. Hajus ya berubah jadi nantu ding. Jelema kosia Jamual mungkin jadi Power Ranger meja tepantas. Berubah jadi rajin lah. Rajin sholat, rajin ngaji, nurut ka kolot, lamun dita naon bae daek. Atuh olah kudu rajin. Ajus ya, main kecamatan ke mana ieu? Untuk ka mana Mang? Nundangdan be, ame ka tempo kasep. Ya madang dan maning rujit kieu kesuntakan yang kebo kajeleuna. Oi si Mamang, ku teu leungeus ih. Dang. Bayarannya kemang aing ya. Lumayan lah aing lamun dibayaran mah jeung meuli sendal aing teu boga sendal. Hayang berhad duit tuh mat ngembang kos kieu. Kajin bara duit ge, sia bogana bara duit. Ih, aing buat ge ieu. Coba aing nyeuleun ge di kantong. Badut ieu nya, coba nyeuleun. Aing ge 20.000 doang. Haus kajin ka dieu lumayan jeung meuli sendal aing. Aing Haus. geus ya. Tuh ge geus ya kembang. Haus itu Durik mau kieu. balik. Tuh ge. Geus lah aing kebalik lah. Aing nyeri beuteng ieu. Naon bae aing lamun ngebejing sia besok nyeri beuteng bae. Haus lah itu udah balik eta. Hah? Semoga cepat buahan ya. Iyalah. Sing bari jeung dia. Paturan si Mamat. Si ieu leungit. Ade Mang. Cepat buahan ya. Ah, lumayan ya. Aing boga duit, jeung meuli sendal. Aing teu boga sendal. Mantap, lumayan. Aya meureun mat. Aya naon? Ku hayang bae sia. Ih. Aya meureun. Eueuh, eueuh jeung sia mah. Ku pelit ka aing. Main ge. Aju aing nanya ieu ka sia ieu. Naon? Ieu kumaha sih carana awak hayang lintuh? Kada yang beja. Sia, lamun hayang lintuh, isuk-isuk neangan tanggal kalapa, taekan ku sia. Teangan kalapa nu paling kolot eta kalapa. Kalapa nu paling kolot. Heeh, haji ku si jin minyak. Yuk minyakna. Oleskeun ku sia kabeh ka awak sia kabeh. Kayak eta pasti Awak aing lintuh. pasti kulinyar. Eta sia. Aja aing mah bener sia kitu. Tah bibir sia meureun tah kulinyar. Geus lah geus. Aing meuli sendal heula ya, geus boga duit aing meuli sendal, aing teu boga sendal tah. Geus cicing dia. Hei, Jok, kenaon sia? Ieu aing keur nyokot kembang yeuh. Kagado yuk, kembang aing di ditu jadi aing keur nyara kembang soalna. Lah cup sia miara kembang, maring miara kebo sia. Geus ayo kagado be. Terus yuk. Woi, Kang Pacul. Kenaon sia di dia? Keur diuk lah. Nya keur ngising. Hei, eta Diding. Hei, gaya naon sih sia? Mani kulinyar. Ca make naon sih tabuk? Mani kulinyar kitu. Kadang. Kembang aing ke mana ya di dia? Kembang? Di mana? Ku aing teu di dia ya. Ka mana kembang euy? Sianya? Tanya aing mah, tanya naon. Aolah, japaro aing ku aing teu kadeuleuna naon. Atuh mun teu bae para roek. Sia beurang-beurang make kacamata. Diding, pantes. Sia mah lobatin ngising teu ngisang sih sabenerna mah ca aing mah. Wah, parah tama cup kembang sia eueuh. Aduh. Oh, aing ingat. Kusaha kembang aing kusaha? Tadi mah si Mamat nyokal kembang. Haju dijual. Kasih dadang tah ka mamang aing 20.000. Dijual ke si Mamat. Bina amat irahwana kembang aing main jual-jual bae. Eta mamang sia daek bae deui milik kembang aing. Aduh. Atuh teu nyaho lah. Ti mamang aing wajib aja boga Mamat maneh. Nah. Gus, ayeuna mah tangguhan bae di dieu, kage Mamat ka dieu. Tadi ge nyana geus ngalunjak ka aing. Masa aing disebut kandang kotok tan jadi. Ai. Bener sia disebut kos kitu. Heeh. Waduh.
Pokoknya mah kedeng guyur bae lamun tangka dia. Kami nabina emang eta bener budak. Emang mirip sih. Geus ge becop. Jokot cai ka ditu jeung nyibur si Mamat. Aing jeung jiding nangguan di dieu diuk. Geus bener gitu bae. Oh geus, tungguan sia nya duaan di dieu nya. Aing nyokot teh heula, tungguan, jaga antang kembang aing. Bagas na anyar. Datang si Mamat. Berapa di kota. Hei, boneka Sinsan. Eta kembangan geus dijual, boga si Ucup. Eta boga Ucup. Ah, bodoh tah, nah salah-sahan dan kembang di dia. Lumayan aing. Malahan ka aing. Aju nama Kan aing. sia. Aisyah naon, nan malah nyibur aing. Akan sia. Kan saya nyibur aing. Si Mamat nojol kembang sia. Aing anu kena batuna. Ampura dak, aing teu kadeuleu. Akan sia. Si Ucup nak nyiram aing, anu kena sia cucurut dapur. Ampura dak. Kuku mah ge gara-gara sia yo. Gara-gara sia. Ayo guys, ampurannya aing. Guys, kayak mah aing dah ayo. Ganti baju. Baik.